Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sassa'a lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wal murtada wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu huda wa tuqa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. La ilaha illallah. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala aidan wa'mur ahlaka bis-shalah. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Payun sabada lanjutkan puja-puji kali syukur kehadirat Allah Maha Ghafur. Alhamdulillah namun deretan hadis hadis mantenna dina ieu saah dina ieu kesempatan urang sadaya dikersakakeun ku Allah Taala tiasa kentong ngariung di haflah barakah mulia ku Allah. Mudah-mudahan sadaya nu hadir khususna nu hadir di urang doakeun sing sehat lahir jeung batinna, anu kadua perkawis urang doa mudah-mudahan nerima urang sadaya sing jadi saksi jaga dieuna jaga kalebetkeun imanna tiasa nganteukeun urang sadaya salamet dunia kali akhiratna. Anu kusing beri puja hormat Bapak Kepala Desa, doakeun ajeuna sing sehat jeung batuk wae. Awal beri sing sehat buah-buah itu gara-gara aya pengajian durah beri cuma durah sing sehat kamrah. Amin amin. Anu kaduana para kiai para jenengan di dieu doakeun urang sadaya sami sing sehat. Sohib sing uring teman seperjuangan pembantu kang obat sing sehat tong didoakeun sing lintuh dan geus lintuh sing sehat berkah PTKM alhamdulillah. Jadi tadi ke disebutkeun ku Lurah peningkatan jabatan ieu ya dengan ceramah puasa doma bagian aya temang gitu aya gede hatanan eueuh ciri betanya siapa yang benar loba parakit nanti mungkin cair cuma kena gering itu dengan kenyakan usia tampilin banyak raya itu juga ada itu akan gering nanti malah kayak yang jika dia dah berarti dia menjadi betul saya dengan jadi betul saya jangan ting arbung jadi santri cetak-cetak jadi ajengan dia anak orang kia ada nama aku nggak jadi jahit saya yang seperti serating deh lima Allah tinggal cuma dengan jadi sisi jalan teh dia dengan lancar suruh negara nyaling mobil alhamdulillah dan barokah amin. Pak Lurah kurang doakeun Tanjung Siang sing barokah. Baik, saya akan simak perbedaan khilafiyah tentang ibadah. Karena kalau masalah Isra sudah kita ketahui bersama. Jadi aing ngaran Isra perjalanan dina waktu penting. Maka di Tanjung Siang sok aya geuning anu ngadaharan laut dina waktu penting ngaranna serok. Tah serok teh sigana Isra naon Isra teh tina serok teh. Nah, kalau biasanya
aing hantu ya. Kemana ya itu kopi nawapion ya. Ada deh Isra teh tina salok artinya perjalanan malam. Jadi di mana leumpang peuting ngaranna perjalanan peuting di ngaranna salok. Salok itu adalah lempang dina waktu peuting. Nah, kurang sadayana tos pada paham, tos pada mafhum. Insyaallah Isra Mi'raj tos asak sadaya. Leres teh. Minggu lima rek ngabahas buah ladang tina Isra Mi'raj nyatana salat. Salat oge geus pada paham, da urang kanjeng siang mah tiba heula tepikeun ka ayeuna salat geus paham. Bakating geus paham, salat teh tepikeun ka tereh banget. Da bakating kunaon? Paham. Alhamdulillah. Ya bapak-bapak jadi ibu-ibu teh masjid teh saya. Hah? Saya kunaon ieu saerwe anu hadirna jelemana aduh. Anu hadir mana santri. Santri mah tuh di papagan paling udah ngaji wae ceng. Dan mudah-mudahan dia santri sing kasuga mah ceng. Mudah-mudahan dia santri sing jadi generasi garda terdepan bangga meneruskan perjuangan ulama. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan ulama Allah paling keberkahan kalau sadayana ini. Benar. Singkuring ya betul, ya masjid alhamdulillah agreng. Tak kurang bahas masalah fikih hilafiyah. Kemudian kamuran karena salah satu pengurus dari Nahdlatul Ulama Kabupaten sana. Abdi ge nya kitu keneh. Jadi kita perlu paham naon antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dia. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dia. Ini perlu paham. Kemudian Pak DKM ayeuna urang asakeun masalah ilafiyah dina masalah salat berjamaah. Tengekeun ku sareha. Tapi ngaji lain di panggung. Pas we aya ngaji di masjid mah urang ngaji we lah. Urang ngaji siap? Ya. Berbeda dina panggung mah kudu rame kaderekan si pohang ayeuna. Aya mah kudu ngaji lah sing asap sareha siap? Siap. Ya, bener. Dina salah satu keterangan disebutkeun Rasul itu dina waktu Isra Mi'raj Nabi antos ningali hiji bangawan anu eta bangawan ahalla minal asal wa abyadu minas salji wa atyabu minal miski. Eta bangawan anu ditingali ku Kangjeng Nabi dina waktu Isra Mi'raj teh leuwih amis ketimbang madu, leuwih tiris ketimbang salju jeung leuwih seungit ketimbang miski. Rasul naros ka malaikat Jibril gersah eta bangawan kaya Jibril. Jawaban ka malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, liman shalla alaika fi syahri Rajab. Nyata pikeun jalma anu maca shalawat dina bulan Rajab. Maka dina kesempatan urang sesarangan heula maca shalawat, mudah-mudahan urang sing dikengingkeun ku Allah Taala engke kenging bangawan ti surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kemudian seperti kelak ijazah shalawat dina kesempatan 3 saja. Pertama shalawat mudi, kedua sholawat adat, ketiga sholawat bahriyah kubro. Insyaallah manfaat. Mudah-mudahan siap apa mana siap? Ya, kira siap apa mana siap? Nah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Bapak-bapak mah salam aku gitu. Ya, ini seperti salatan tadumu wa tunda ilaihi. Kemana kita ini bagus. Ini kali ada opinion, mereka menemak lah dia. Salatan tadumu
وتهدى إليه. Jadi, mamar layali wa tulad dawam. Bapak jawab, Allahumma sholli sallim ala Nabiyina Muhammad alaihi salam. Kemana we? Kemana we? Salatan tadumu wa tuda ilaihi. Mamar layali wa tulad dawam. Mudah-mudahan Allah mengusulkan barokah. Barang siapa yang membaca sholawat 100 kali di bulan Rajab, maka Allah akan utus 70.000 malaikat untuk memintakan ampunan kepada orang tersebut. Amin. Jangan membaca sholawat sekali, Allah bakal utus 70.000 malaikat. Anu bakal memintakan hampura kayak aja. Alhamdulillah. Sawai jalma sawai malaikat memintakan hampura kayak aja kana min ahli jannah, maka orang tersebut akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi punten perbanyak di bulan Rajab itu di antaranya ngaos salawat. Mudah-mudahan sing jadi ahli surga. Punten paling sulit di orang sadayana punten bukanlah kita menerima ilmu tapi mengamalkan ilmu. Wah, itu paling hese teh ngamalkeun. Sebab jika semalam pokok utama di Tanjung Siang itu punten sanes daya ulama, bukan tidak ada kiai, tapi itu paling hese teh jadi lu paling hese naon? Lu paling hese naon? Ngamal. Mas, kita bahas punten bertepatan di Isra Mi'raj, bahas karena kita ngaji di masjid, kurang bahas keutamaan salat berjamaah. Siap? Siap. Siap, siap? Mas, berjamaah. Mas, ini antum. Cing. Salat berjamaah itu benar terbagi dua. Pertama, karena salat berjamaah itu ayana imam jeung ayana ma'mum. Salat berjamaah itu ayana imam jeung ayana ma'mum. Ulama bener, urang rek laksanakeun ibadah pokok fikih, ngaran fikih itu adalah pemahaman. Di mana pemahaman pasti bakal rupa-rupa. Maka tong kaget lamun dina fikih sok beda paham. Tadi tong kaget lamun beda paham. Aya nu kunut, aya nu bawas, aya nu kunut, aya nu salat make usoli, aya nu sok rajaban, aya nu sok muludan, aya nu aya tadi dinu anu ngatur menangkeun usoli aya. Aya nu ngatur menangkeun usoli aya. Baik, saya tanya. Bener. Ari usoli meme salat atau sholat? Jadi, ari usoli meme salat atau sholat? Saya tanya ke santri, ari meme salat ngabaso menang teu? Ngomong ke jeung hantu segala. Ari meme salat ngabaso menang? Mun ngabaso wae menang, kunaon usoli ketemu na seuting head. Ngabaso wae mah. Kita meme naon? Jadi meme salat. Awas ngabaso wae mah. Kunaon musoli make jeung teu? Pertama kita ngebahas salat, salat berjamaah teh ayana imam jeung imam seberiji. Isi dua di mah jawab. Imam seberiji. Ari makmum.
Punten paling cantik sebenarnya. Kalah tilu di sini ya. Mata pakai rona cuma ayo jadi biru belet ya. Jadi kobaran berjamaah salaya imam hiji makmum hiji sah. Imam hiji makmum hiji sah. Sekolah jadi saya punten pada KM tong seluruh pikiran makmum. Aya wae loba alhamdulillah. Allah mah salaya hiji ge ja. Imam dari seberiki. Makmum kayak kabagi dulu. Awas, hiji makmum masuk, kedua makmum muafiq. Awas, hiji makmum. Kalau mabok, sebenarnya. Hiji makmum. Satu, kedua makmum. Awas, jadi hiji makmum. Dua makmum. Awas, kita bahas makmum hiji bentar. Makmum muafiq itu adalah makmum yang mengikuti takbiratul ula dengan imam dari awal. Jadi makmum nu ngiluan ti awal jeung imam disebutna makmum muafiq. Makmum naon? Muafiq. Awas punten. Tinggal dina keterangan. Makmum muafiq itu adalah makmum nu teu katamung Fatihahna ku awas, makmum nu teu katamung Fatihahna ku saha? Imam. Awas. Ayeuna nu kadua makmum teh makmum. Awas, makmum masuk makmum nu katinggaleuan ti imam katinggaleuan sarokat, dua rakaat, tilu rakaat, eta disebut makmum. Hiji bener. Ganjaran ke urang sadaya, kunaon si urang mah kudu ngejar target supaya ngilu karena berjamaah teh ngilu supaya jadi makmum. Makmum. Jadi makmum. Ini alina hadisna at-takbiratul ula ma'al imami lahu khairun min alfi hujjatin wa umratin. Makmum nu ngilu berjamaah jeung imam ngilu dina takbiratul ula. Takbiratul ula di mana? Iya. Hiji di mana imam takbiratul. Gede imam takbiratul. Kalau takbiratul awal saya tahu gerak gede. Imam takbiratul. Wah, ora tata. Takbiratul ihram teh berapa? Punten. Wah, takbiratul ula teh rupa. Iya, madhab. Ini dia madhabna naon? Madhab naon? Berapa? Hiji madhab. Dua madhab. Tilu madhab. Empat madhab. Awan kelima madhab Imam Samudra madhab. Iya imam madhab urang deui madhab imam. Betul. Takbir. Datang ke syarah. Jadi takbir berapa? Awas, hiji takbir madhab sapi. Takbir Allah awas bener. Dina takbiratul tinggal dina kitab baik dina kitab Bidayatul Mujtahid. Dina kitab mana cenah? Dalil santri berupa. Pokona santri ulah aya dalil. Santri teu meunang ada dalil mana cek. Nah balik ka imam santri hiji kudu ngaji, kudu pinter, gelut kudu pinter sia. Awas aing ulah aya santri ku KWP cek tampirin baik segera. Santri itu kudu jago siap? Ya. Jadi siap? Ya. Bener. Takbiratul ihram. Ieu bener. Hiji. Abdi contohnya hareup mana? Ini harap mana yuk? Oh dia rekan harap keluar cek ke. Ada tekelo. Dia kata dia. Takbir gitu mah. Allah takbirin. Nuka hiji punten. Angkat pandangan kudu ngalebahan. Ieu dia. Ceuli teh. Tapi coba cari Allah takbir ngalebahan. Pertama punten simpen pandangan anu dia. Simpen di mana ya pandangan? Ya. Lengan dibelah di mana? Betul. Iya betul. Oh benar mah. Lengan dibelah di mana? Dompet mau mana harus cari? Lengan benar matan mana? Paut posurati wa tahta sadri dituna teh di luhureun. Ini di luhureun. Tinggal dulu jangan aweun di hadapan. Diluhureun. Hadapan. Kita mau di hadapan susu. Oh, lagi hadapan susu. Luhureun Bu. Hadapan. Di belakang. Eta mazhab Syafi'i dicontohkeun ku Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali karramallahu wajh. Bukan dua punten takbir teh kieu. Oh, catet. Silap ya. Ya takbir kedua ya.
Allah. Apa cara? Apa kagak? Allah. Awas naon eta? Awas naon? Bahasa orang itu tidak sama. Ayo mana dia? Allah dia tu nak Allah. Nah, ni pada dia. Pak. Pak. Ayah begitu ayah. Awas, buka tilu bagian, katilu betul. Katilu. Ingat. Allah. Yang mau di belakang ni Mayo. Nah, ini dia dah sami. Anu katilu, katilu. Apa? Tenang apa? Kawan bagi kiri ya. Allah. Gimana dia? Sampai ini dah. Ayo nomor lagi. Ayo nomor ka. Nomor kalimat takbir teh punten melenting ke bujurna. Iya dah. Allah. Yang mana dan lagi dia dah? Dia tak. Jadi lagi untuk dina haluran bujang, untuk dina dada, untuk di kencang, tapi kehanap ke kamu. Eta mau kasih berita. Urang saya kade. Temenan ke santri pokok utama dina piki itu hiji temenang sageureuh ge. Sakari temenang sageureuh ge. Temenang sailu. Sakari dina piki mah temenang sageureuh. Temenang sailu. Awas. Tong sageureuh-geureuhna bisikeuna kana istilah kamu zaitun sahih ajri qauli fahmi qabiha. Loba pisan jelema nu ngagoreng kana pendapat batur, tapi ternyata lain pendapat batur nu gorengan ilmu urang macana. Jadi berarti semakin nepi ilmu urang akan semakin bijak dalam menghadapi masalah. Wah, siap ya siap? Siap. Urang madhab naon? Jadi madhab naon? Di mana sebenarnya madhab Syafi'i? Di Bali wae. Di mana madhab Syafi'i teh? Luhureun. Hujan. Ternyata eta ngaran takbiratul lamun takbiratul ula, lamun makmum ngilu takbiratul ula, jeung eta makmum bakal diberi 5 kamuliaan, kata ka santri. 5 kamuliaan. Awas mata urang usahakeun salat teh ulah kating. Ulah katinggalan ti imam tina takbiratul ula. Jalma anu mampu ngajaga ngarasa takbiratul ula jeung imam bakal diberi 5 kamuliaan. Pertama, khairun lahu min alfi hujjatin wa umratin. Eta makmum leuwih alus ketimbang 1000 kali haji jeung umrah. Leuwih alus ketimbang 1000 kali haji jeung umrah. Di Tanjung Siang nu pangbeunghar mah ge cantang tuh bisa 1000 kali haji. Cantang tuh bisa 1000 kali umrah. Tetep kecil kuring mah nu di Tanjung Siang pangbeunghar. Baik pangbeunghar. Sanopi 1000 acan mungaha. Beunghar kenesan. Anu sering Alhamdulillah. Jangan berkarya. Lamun di Tanjung Si. Jamaah beung. Berjamaah ta. Elek pusat. Berarti beung hati saha. Kamanung kayak gitu kan. Jadi inti nama wayana utamakeun lain ngan syukur beunghar kana urusan dunya. Tapi kudu beunghar kana urusan akhirat. Sukses di Tanjung Siang lamun geus beunghar para tinggalin salat berjamaah. Tepuk tangan keur beunghar tah. Ngan berjamaah teh berjamaah teh Lamun anu beunghar nu sangsara ge mau bangga aja, keur ngeudieu masang, berjamaah tak, hirup, negade keur berjamaah masang, berjamaah tak, mangga itu na, santri malam sangsara ge saber, agak santri mah alhamdulillah, santri mah hirup kata senang. Padahal itu bukan duit. Pasti. Santri mah kalau pipi, udah. Nu beunghar mah sare, bener. Nu beunghar mah mun sare, mobil pas kakunci hariwang. Sieun aya nu? Santri mah teu hariwang.
kobongna para dikunci. Hariwah naon? Duit duit beras ge kayu kalau terima uang kaha mudah-mudahan santri kemudian saya mudah-mudahan sinjari dari surga amin jangan dihinakan santri karena santri ayeuna samsara sotenan itu mah homo wah maksudnya jangan lu benar amin santri jangan merasa terhina walaupun ada samsara. Insya Allah kalian di masa yang akan datang akan menjadi panggilan. Ya Allah. Amin. Dari uang santri, dari uang santri mah. Ayo untuk sabatang ketujuhan. Ayo seorang punya tarik teh, mau tarik tuh. Kita sisa santri. Sare kadang bantal hiji ku genepan. Gimana mesti berat cokol. Belum budak. Bahkan ini kamana nggak seumur ini. Namun dah santri jarang melintu jerawatna, pimpin unggul. Ya juga ya. Kalau nama kelintu pimpin unggul, para santri materi. Jika panas kene, kekes kina. Panas kene, kekes tidak. Niu panas tadi na. Suhu. Orang ada. Haba. Antak mungkin berken apa mau cek? Pimpinan itu. Awak nama. Tapi tenanglah. Karena kesan. Saya yakinnya. Panjung siap berkah gara-gara ayah santri. Amin. Santri. Balulah kudu minang nganyang kapal santren. Pengen lah. Kudu minang nganyang kapal santren. Sudah lain nganyang unggul barang bawah. Benar nganyang unggul. Baik kudu naon? Barang bawah. Masuk kanyang tara gebar. Ini nganyang ke gebar. Saya tara gebar. Hara. Mudah-mudahan Pak Lurah, mudah-mudahan pimpinan saya turahmi ke santri amin. Ya Rabbal. Karena kalau tempat itu pengen barkah berarti di tempat itu ayah santri amin. Ya Rabbal. Oh sorry, balik lagi ke bahasan toko. Tadi teh takbiratul ula teh lebih halus ketimbang haji 1000 kali haji jeung umrah. Enak ka haji seberapa sih ongkosna? Karena tahun 2021 instruksi itu mau aya di wae Indonesia geus moal bisa nganterkeun di wae. Geus moal ngirim di wae aja. Urang punya tadi siang sanajan keur harga moal makan. Corona eta. Corona ge amakeun aing. Corona. Anu sana bulan-bulan hampir 98 jadwal manggung di cancel. Atuh aing keot ya. Masya Allah, corona ge amakeun eta. Di mana-mana mengirim duit corona kan ini ya di saat di corona alhamdulillah hati nuhun corona sini panjang umur cenah dilakukan ku mama eta tak corona dia mudah-mudahan singkirna amin gara-gara corona tadinya kalau itu sebenarnya saya balik ya alhamdulillah baurnya Masya Allah baurlah ayo urangan kan sanret pecat aing ka PNS lain. Mereka anggar lain melihat mah pusing lurah. Mudah-mudahan corona singeueuh. Amin. Data corona itu pertama kita vaksin. Ini nama kajian mah. Udah siap-siap divaksin baru lurah. Siap. Vaksinlah. Kemudian vaksinlah. Dirimu dengan Al-Quran. Maskerlah mulutmu dengan zikiran. Jagalah jarakmu dari maksiat. Cucilah tanganmu dengan sedekah. Kamu kan sok deh. Siapa tadi? Vaksinlah.
Ayo ngaji santri udah kira ini kucing. Hebat. Orang vaksinmu dengan Al-Quran. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Ternyata penyakit yang ada dimanapun dan kemanapun obatnya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Orang yang tidak menuntut kemungkinan turunnya bencana, turunnya corona itu tidak lain dan tidak bukan boa-boa. Manusia di alam dunia itu geus jarang maca Al-Quran. Santri mau geus kesieun ku corona. Batur make masker saya teh henteu. Batur-batur jaga jarak, kenapa tangkep-tangkep? Kita mau kesieun bae. Kesieun barulah. Mudah-mudahan teh aligana punten namun maot keur sae. Turun tong barali, parae. Mana baru kata buah udah. Pengajian di Tanjung Sian. Parae. Santri di Obar. Hai ngadu orang. Lurah oge. Was lurah oge. Siapa apa? Kita lurah apa? Ayo bawalah dia. Tekeng bae yo lurah mah. Modal sia. Ayo Gusti. Doakan para si panjang umur. Jadi doakan para si panjang umur. Alhamdulillah. RT ya? Aya. Mana RT na? RT na RT. Mana RT na? Eta kalau tunjuk kata kalau di dapur kau hitam pilih kira saya. Lagi tinggi dapur RT lagi. Aya RT na ya? Doakan RT orang si panjang umur. Aingnya ke santri istri. Semua wilayah itu mau aja. Jadi, tanya ke mana? Kira-kira punten al-maut mending RT rame lurah lah. Bisa lah? Oh, ulah. Baik. RT jeung lurah simpanannya umur. Jadi RT jeung lurah simpanannya umur. Pokoknya teh. Waktu geus maraot RT jeung lurah curah. Betah mal kira-kira. Mulai ngurus. Teh mulai ngurus. Betul nih aja namanya teh mulai ngurus. Oh, kamu nih daripada ke wanu. Bayang RT menurun ngurus tinggal sorangan. Kulak sileun. Kebon lega, sawah lega, toko lega, anu batur. Kemun maot ribu. Punten ke mun maot batur mani sorangan. Mungkus di sorangan. Pamana sorangan RT gulingan. Salat oge. Kamakang ge serba-serban. Mantap teh, beli loba batur wae. Mata kuning ayeuna wae teh ayeuna. Nganggur tapi sapa pada ayeuna alus ke pengajian ge mudah-mudahan sing panjang oh. Oh, datang ke sare. Hiji berjamaah hidup takbiratul ihram. Jeung imam teh langkung sae ketimbang 1000 kali haji jeung. Kedua, awak manjana. Aman tasaddaqa ala jabali Uhudin dhahaba fi sabilillah. Nu kadua ganjaran milu takbiratul ula jeung imam teh leuwih alus ketimbang sedekah sagunung Uhud tina emas dianggo jalan sabil. Di Tanjung Sian tong boro-boro nyodakokeun sagunung Uhud tina emas. Keur dipenta adewe PBB ge hese PBB hese. Enggak, PBB hese. Tinggal manapkeun ka lurah. Punten. Jadi lurah itu kudu cerdas. Di saat masyarakat SMA kan mungkin menang hadiah mobil, motor, lamun PBB telu moal mungkin. Karena apa? Karena ditilaina punten menang hadiah teh tina naon? Tina PBB. Tah, kulantaran kondisi masyarakat SMA. SMA. Udah kudu cerdas. Cuma kalangan heula. Mau lah cenah. Masyarakat mah da geus kalangan teh moal manjar gitu teh. Padahal di dieu mah aya nanti di tekel usaha. Murah. Tak murah di mah untung hirup kok. Terus setelah nanti aya mina unggul. Nah, maka keluarga mudah-mudahan Tanjung Siang itu kaya betul. Tanjung Siang kalau dengar sangat luar biasa. Oh, tokohnya aja Tanjung Siang. Tapi mun rajaban, penaikan.
Ya. Sarang-sarang sudah. Jadi lamun sarang-sarang mah pantes. Ieu coba yuk meski dikeliling ku toko ngumpul jelema bareunghar. Paling kudu susulan bareunghar apa enggak? Kita bapak ibu tampilingan. Aya teu nu maot di dieu bener anu maot sama anu wilayah teu. Aya teu? Aya. Ini kan kalau pengaruh dia. Sok kurang pahilian aing. Nah anu pengaruh jadi ajengan atau kiobar mending jadi nu beunghar. Jadi entong boga sangka ajengan teu bisa ngada duit. Ini kan beunghar ambilin ka di beunghar teh. Nu beunghar teh kudu kita diceng. Deui teh acan gede. Nu beunghar teh kudu ngajaban sabulan sakali satahun sakali. Terus teh. Lamun di komplek ieu punten aya 20 nu beunghar. Geus jutaan menang sabaraha? Geus jutaan menang sabaraha? 20 juta mun nu beungharna mikir, yuk punten rajaban ngaleuwahkan kieu. Ari batak kali inung lain kayo. Berarti mah aja mere cai kos kan kering kai teh cai. Mangga lamun anu beungharna 20 urang geus juta menang sabaraha? 20 juta ini dipastikan mana ajengan mau hidup dia moal. Terus teh. Ayo, atur di panggungan ya Allah. Ya geura panggungan teh kemah, pas ka domba kain teh. Teh ciri berarti nu beunghar teh kan. Cinta teh. Nu beunghar teh apa? Suka koyana. Moal maju ieu lemur, moal maju ieu RW, moal maju ieu masjid lamun anu beungharna. Tong sagala kumaha ajengan. Ajengan teh nya ngawuruk santri. Beres teh. Ya Allah ya Rabbana ajengan jeung ribu. Anya untung. Jabar untung lintu. Mun aing jadi ajengan ieu mah rupaina meh usuk. Ngambung jadi ajengan ieu teh gerak. Ieu mah ki mata punten ngondang ajengan mana wae ge anger nu paling berjasa itu lain ajengan onangan jauh ajengan setempat. Jadi ajengan setempat. Pun aya nu maot onang ajengan setempat, aya nu nyeri beuteung minta jampe ka ajengan setempat. Ajengan merupakan dekat tempuhan. Terus teh, Masya Allah. Yang benar minta aing jadi ajengan. Ieu mah bebeja teh ka lurah. Ngeunahkeun jadi lurah yo. Kudu basihna. Dina ajengan kepupuh. Kepupuh teh. Ieu ge canjelas. Lain anu teh canjelas. Ieu ngaji di mimpi Rajab kamari hiji tapi kan kayana bayaran canjelas di dia. Iya mere isalah ieu mere isalah deui teh dia. Ngaji eueuh pangu ge teh berarti geus pi leutikeun dia. Geus leutikeun dia wae. Maka kadang diceupna we unggal bajengan dupi pageto aya waktu ieu geus persiapan di wae. Persiapan dia ajengan teh. Goblok teh saeutik macam. Kita kayak ngomong tentang punten jadi ajengan teh beuki dia teh beuki mu sok naikin murah. Ajengan teh beuki dia teh beuki murah. Di Bandung mah aya kontes manuk lomba 4 juta setengah. Jadi bisa ikut. Di dia aya ajengan ceramah aya nu menang 4 juta setengah. Kata kaki obarnya beli jadi manuk ya obar ya. Kamu beuki dia teh beuki ajengan mah lain beuki mahal. Beuki murah. Jeung ajengan mah teu bebas kana RT. RT mah lamun aya tatangga jadi kuman bisa joget. Pernah teh kieu joget? Lain teh hajangan naon ya. Itu geus naon cenah? Lain teh hajangan naon? Lain teh era tatangga kamari ieu punten aya jadi kuman pakai batu ting. Aing hayang joget. Naon dina janela. Amin RT mah mempiang. Artis gini kaluhur make bajuna teh sieun Bu. Kaluhur sieun Bu. Ulah kahanap sieun Bu. Cacing artis teh begitu mah. Artis mah sakieu ge leuh aya deureun ieu. Dipake kuning ini urang tanu siang. Amin betisna ramil ya. Urang harejo. Panggoran yang budak murah ku apik ke murah. Aya teh kitu aya.
Nah, punten ki, wayana doangkeun ternyata ajengan itu lain daya nafsuan. Leres teu? Lain daya nafsuan. Kahayang namakeun. Ngan doakeun kabar panjang umur. Amin. Berkah. Amin. Ya Rabbal alamin. Coba. Yo alung kieu. Kalau mau kantor lieur urus kelas maneh hal kieu. Itu tersoroleh KB ayo bekal ayo ramadan barang kaji dapat arah ayo ngaliwat dia pas eta kan ngaliwat apa he dia mah ayo ngaliwat nama gi ya ayo di nama he ayo terus aya kukut itu gitu satpamna we lah masalahna tong pusing siap deh siap mudah-mudahan santri barokah amin. Kedua, punten sanajan diapik-apik ya santri mah wudu. Aya di desa santri wudu. Wah, santri nama lah. Nama aman, alhamdulillah. Sehat, sadayana amin. Wah, santri cek. Kedua, siap santri berjamaah siap? Siap berjamaah siap? Berjamaah. Eta teh berjamaah teh enteng nih banget. Hiji leuwih alus ketimbang pokok deui. Dua. Ada kesempatan. Kataballahu lahu kulla khatwatin ibadatan sanatin, bakal dicatat anu berjamaah itu niru takbiratul ula jeung imam tiap lengkahna kaya ibadah satahun. Gereja kaya ibadah satahun. Masjid di zaman Rasulullah Pak jauh, mun makan pada deket, mun ditanya siang sareng begitu, mesti malah aya nu siang. Cacak deket di lemur ge, hese nu siang. Kamu lamun? Jauh. Tadi peresmian di Pasenaan, Masya Allah, sekabaya mun berjamaah lohor tidur ka ditu. Ganjaran nanti tiap lengkah saya ibadah tahun nanti jamin daripada mangkap berikutan di dia wae nu deket hese maka usahakeun tiap lengkah kaya ibadah sanaon tahun anu kasabeuna obat bayar Allahu kullu dhunnin wa haqin bakal dihilangkeun ku Allah taala eta jaman sok berjamaah jeung imam teh dileungitkeun kasusah jeung kabin. Kasabeuna nomor kalima bakal wahya dukhulul jannata bi ghairi hisab bakal asup ka surga moal di sekitar lah nu berjamaah teh kabagi awan aing dibagi 5 geus lain hanya ke mana wae ganjaran nu ngilu takbiratul ula jeung imam teh aya 5 hiji ibadah kami haji dua tilu acara apa lima kelas acara tilu naon tadi naon jadi satahun wae dulu ya tiap lengkahna dicatet ibadah opat dileungitkeun kasusah jeung anu kalima bakal asup ka surga wadi awas punten kadia santri Iwan terus kedua malah tunggu saya sama ada Ridwan ya ada dua ya atau RT ayah RT tadi kan ada kan tepuk tangan dulu kan nanti terganti ya kawas anak tim bapak kan jadi doaan ya mana ada jangan baca bapak berangkakan mana alhamdulillah mudah-mudahan barokah amin inilah aja ada tempurakan kurubut gitu tong nyabakan wae alhamdulillah ini santri kita mudah-mudahan ke depan jadi santri anu mendapatkan ilmu yang barokah. Catat tuh saya. Punten Pak Kiabat, abdi di Jalan Jarak itu di Jalan Jarak Masjid Jami Nurul Huda.
Ijarah masih jamin dulu dah itu kita catat ini di YouTube streaming. Catat tuh saya. Di dia teh punten diurangkan punten Ahlus Sunnah wal Jamaah hampiran punten tergerus pengaran minhum. Betul? Minhum teh nyatana anu nyalakeun kana peribadahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dia. Terus dinalos ditanya siap kumaha satahlil? Maknya os. Maaf ya aku tahlil. Kamu sama gimana? Ayo mau di rumah. Jadi mana mau tuh buat tahlil. Terus di kubur datang, kabur teh ada tahlil. Kamu apa di mana-mana kita tahlil. Anu tahlil anu mau hidup. Hidup menjadi makrah maut euy. Ya, beres salat berjamaahnya. Sinyal. Ya udah. Ya udah kalau dipesakan. Dia tidak berjamaah atau enggak diputar. Salat cing ya. Bos tapi tinggal apa? Dina kita bi anak tolebin, dina kita tahu sebenarnya. Salat ya. Bos. Salat mau turun kana bisa turun. Rek naon kana turun. Rek sujud. Kesananya ke santri ya, Pak. Lamun turun rek sujud, tur heula atau lamun heula? Oh, jadi tur heula. Naon cenah? Allah, tur nih. Tur. Cik. Ya, apa? Ya, naon tur. Santri itu di mana berpindah harus tahu dalil, siap? Ya. Awas kudu aya da. Baik. Ada referensi. Awas. Saha wae punten. Subang Selatan terutama, kalau seandainya ada masalah-masalah yang diutarakan oleh ulama NU, tong wani-wani nyalakeun. Baik Rajaban, Muludan, tahlil jeung sagalana talqin adan di naon dikubur itu lain teu aya di dituna, tapi siang can ka ditu. Sekali ini lain eueuh di tapi siang. Sama kayak jeung suasia deh. Gede lain eueuh di tapi jadi setan can. Wah, tadi teh lamun turun rek sujud kunaon heula? Tur heula itu keteranganna dina kitab Bukhari Muslim. Maksudna? Suka dua aya pas turun teh lain kutur tapi ku beungeut berang cenah? Mun kieu kudu nama Allah. Eta kunaon heula? Bener ayat itu golongan apa Ji? Jadi ayat itu sujud kutungan golongan ya? Ayat bikin jelema anu nyeri naonna. Turunna ke sekolah, mau ke sekolah nahan kunaon? Turun pasti turunakeun anak kunaon? Eta ge meunang. Tingali dina kitab Sunan Abi Dawud. Jadi Rasul teh nyontokeun turun teh meunang ku. Meunang ku. Kadua meunang ku. Jak waringkas kuduku mun geus kunaon nu teu meunang tarang heula teu meunang heula curaliet we tarang heula eta bakal baru teu meunang siap awas fair dia berjamaah nu kedua berjamaah hampir setiap berjamaah itu hampir rata-rata berjamaah mengalami kesalahan. Di mana-mana naik ya, contoh ya tahiyat awal. Naik ya. Di mana naik rata-rata muter. Tangan disimpan di depan, terus ya. Kita Allah naik nih. Di mana-mana rek. Kunaon sampai derajat. Jurigan bro. Jadi ya ini jadi doa ceng. Biasanya naik teh panangan di mana Pak Ji? Payun. Oh, Pak Haji berada di mana? Di mana kita? Berada di mana panangan? Lamun di payun biasanya tarang kalau bahan karena tempat. Awas tarang kalau bahan karena tempat. Tinggal ya anah jurut kacilu di mana-mana gitu cara berarti genana karena makruh tanzih. Awas makruh. Kemenang tanangan kaluhur tapi minimal kudu kieu. Contoh, Allah ini kalikan namun kalur kita naik, tak berarti tarang kalau bahan karena tempat sujud berarti makruh. Berarti ulah itu teh kumaha tuh
simpen panangan dina tuh. Naik teh ulah nepikeun katarang malabahan kana tempat sujud. Pada kain itu jelas. Naik ke Allah tah. Lamun teu kuat ya turunna nyeri, aki-aki mah ame aki-aki nyeri, aki-aki berarti ka gigi. Allah. Nah, supaya tarang teu malabahan kana tempat. Jadi supaya tarang teu malabahan kana tempat. Itu dina geuning ngaraksanakeun nah, rek sunat, rek fardu maka seperti itu. Paham? Ding, udah ya. Jadi kamu nyampakan baik nah. Baiknya takbiratul ihram ala madhab Imam Syafi'i. Angkat 1, 2, 3. Si Ucil udah bener dah nah. Dia si ucap bola. Nah, siap. Nah, siap. Utang beureum atuh menit ka Islam terjemah makmum siap. Allah. Gimana? Ini betul. Ini ya, tigelangan. Ya. Jam atas. Ya, Cil. Ada es geraya. Tenang. Dia memetap macam apa? Dia kermaca doain. Maka ucil nah, dia ucil ngilu takbiratul di saat dia sama siapa? Terus tuturkan takbiratul. Maka makmum yang ini mendapatkan 5 kesempatan tadi dia. Pertama, ucil ini ucil ini mendapatkan leuwih alus ketimbang 1000 kali haji jeung umrah. Wallahi dibandingkan jeung urang Tanjung Siang urang anting ka Makkah jeung ka Madinah tapi tara berjamaah. Alus ka si ucil ieu. Tepuk tangan buat ucil. Penting menapa? Siapa kalah tepuk tangan? Siapa ke salatnya kana tepuk tangan ya? Sebenarnya gelo. Ini ya tuh penting itu loh. Ya, kalau kerja teh kerso. Ujian teh dari kalau ya harus ketimbang 1000 kali haji jeung. Muka dua ganjaran ujian punten walaupun ieu punten santri teu bukan naon, teu sadaqah sapera-pera ka. Tapi ujian menang ganjaran leuwih alus kene sedekah sakunu uhud tina emas. Alhamdulillah. Dibandingkan jeung urang Tanjung. Siap. Nurajaban hadir saya. Ini Rajaban dia urang Tanjung. Siap. Anu beung. Kudu nanta. Sedekah halus kan yang ucil. Tepuk tangan buat ucil. Itu kamera toko aja. Jadi toko aja. Duit menang malpo. Berjamahan. Sedekah di kuning pahit. Oh, eta teh ngamada. Halo, Ci. Lu kan mana tadi, Ci? Ci. Ci teh beunang ditanya. Sama koper soal. Kita bisa ngomong ya. Kita lebih halus ketimbang sedekah sagunung. Ini kesebri. Katilu kul wa kataballahu kulla fatwatin ibadah tasanatin. Lengkana ucil itu tiap lengkah leuwih daulus teurimang ibadah sata. Mantap ucil di mana kobong deukeut jeung mas. Nguriling lagi. Cina jauh teh ngeuy kieu teh ngeuy. Jadi kudu kukuri. Jadi Pak Haji, tamaka udut, haji tamaka udut. Salah udut, apa kayak udut. Jadi lamun rek berjamaah, imah deukeut jeung mas. Halusna kudu ngeuring. Maka rek mun balik kudu motong. Sabab salengkana teh kaya ibadah. Enggak tahu. Jadi mereka tuh ngomong kan ke sholat ya, ngomong baik. Enak tak sabarjian. Kaupat ucil bakal dilengitkeun kasusah jeung ka kunaon santri di pasar.
make loba su. Loba bi. Masjid deukeut berjamaah jarang. Tuh, siapa jumping gitu mah ya. Naon sababna santri make su? Make bi. Sabab berjamaahna aja. Lamun hoyong leungit su. Hoyong leungit bi. Wayana kudu jaga naon? Berjamaah. Siap sih? Jadi kata berita anu kalima ganjaran kecil kilo takbiratul lagi imam bakal asup ke surga mualihi alhamdulillah berkah mudah-mudahan barokah amin tepuk tangan ini buat santri siap ya wah ini bukan dua ini perbedaan. Ini hilafiyah, maksudnya hilafiyah. Ya, wah, masalah hilafiyah punten. Lamun dina salat jangan sekali-kali punten urang nepikeun ka beda pang dina salat. Sabna salat aya beda, salat awewe jeung salat laki. Nanti punten kalau di masjid itu punten di masjid ngajajar kerana naon zamna kiabat. Karena santri itu sebelum kita mempelajari apa? Belajar wudu nu paham. Karena ilmu alatnya paham, johar makmum paham, sholat bener, wudu bener, hangus itu. Santri itu siap belajar fikih. Siap? Siap? Ini guru kita ini insya Allah barokah. Amin. Ilmu luar biasa. Tinggal ulang mau buku. Siap saya siap? Siap. Saya tanya bener. Siap? Kada yang ulah dugikan kata tadi. Ulah dugikan ke sholat para reset. Kamu jawabnya karena fikih. Tapi ulah dugikan kata apa kita kuning. Karena jawabnya modal pertama kita itu. Pesantren salam tidak lain dan tidak bukan adalah perjalanan supaya orang paham karena kita tidak unik. Karena bahsul masail, masalah-masalah keagamaan rata-rata kajawabnya bukanlah oleh pesantren-pesantren modern. Kajawab nanti ke pesantren-pesantren ngarati kita kok ini di situ bisa pakai mah hejo belum juga udah. Mau kalau nama ke arah ngaji kita pu. Ini sabab bermuja magun. Kata mana letih? Liur deh. Terus tuh. Liur. Nah, jarang anu mendalami kitabku. Ini, insyaallah. Coba saya basic. Kebetulan di perdalam di pesantren saya itu kebetulan sama kitab kuliah. Santri itu diwajibkan, alfiah kudu katalah, jual makmum kudu katalah. Nah, saudara tantangan kita di masa yang akan datang. Siapa sholat Siapa sholat kene? Siapa becek sholat kene manja. Tahu sama kita doakan mudah-mudahan pesantren santri-santri menjadi ahli ilmu amin. Ya Rabbal alamin. PR. Ala siap. Dina tarim apa? Dina tarim apa? Siap. Syarat niangan ilmu itu seperti namanya ini 5 imam ada 5 samudra boleh dia gede 6 alalan tanalal mana wae alalan tanalal ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmu'iha bi bayanin zakain wa hirsin wa ibarin wa bul wa irsyad di ustadin wa tuli zamanin resep ala elinu lantana wa bakal merkoleh siro alil maing ilmu ila bisitatin aing kalawan anak karena saumbi ka'an bakal ngawartakan ingsun ya namun di bayanin itu pengirannya lain ya, jadi, tapi salat dengan santri mah yang menang ilmu tidak kain cerdas otakna, jadi cerdas otakna siap. Kedua wahir sin kuduk jatuh cin, tadi karena ilmu teh kuduk ke jatuh. Cinta mana itu? Nyawa cinta, nyawa cinta, oh cinta, C, I, N, C, A, Cena, curahan hati, I, impian nyata, N, nikmat yang berbeda, T, tiada hari tanpa tujuan, A, antara kau dan aku. Mau tadi cinta C, alat
cilak cilok saya curahan ina impian naon ya enak impian ina impian enak nikmat berbeda. oke bukan salatnya nyahok karena sudah enaknya nikmat yang berbeda enak dalam apa rumah ada antara kau alhamdulillah ini kita sedang membuktikan tanda cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan perayaan Isra Mi'raj Nabi kita, mudah-mudahan kita tingkatkan sholat berjamaah kita, amin. Sekali lagi kita tingkatkan sholat berjamaah kita, amin. Sekali lagi kita tingkatkan sholat berjamaah kita, amin. Saya tanya, siap? Siap untuk melaksanakan sholat berjamaah? Siap untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah? Barang siapa yang menjaga sholat berjamaah, maka Allah itu akan menjaga kita, amin ya rabbal. Dan paling tidak santri itu harus diutamakan, karena manfaatnya ilmu itu tergantung di pondok pesantren masing-masing. Utamanya jaga sholat, jaga hor. Wah, sekali jaga sholat, jaga hor. Nah, santri tidak boleh tidak hormat, betul? Ya, naqulu asyaraf bil adab, la bin nasab. Kemuliaan itu dengan tata krama kita, bukan dengan turunan. Jadi kemuliaan itu dengan tata krama. Santri nu apa tata krama? Terus santri nu apa tata krama, betul? Betul. Alhamdulillah Pak Lurah datang dari tepuk tangan. Mudah-mudahan berkah salena, amin. Atas sholat air mana? Mudah-mudahan barokah, sehat lancar, amin. Nih doakan mudah-mudahan Allah Taala berikan ilmu yang bermanfaat, amin. Tarik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan berkah, amin. Cekap, Palura, apunten. Abdi mutarakeun tadi nama salat-salat itu mudah-mudahan aya hikmah tur faedah. Jadi sing aya hikmah tur faedah. Karena apa? Nu paling sulit itu ngamal. Jadi nu paling hese teh ngamal. Bangkeun. Bapak-bapak loba nu kaberangan subuh. Pada main ini seberapa perlu berjamaah? Oh, 2 jajar aya. Mudah-mudahan 2 jajar itu sing istiqomah. Jadi nu 2 jajar itu sing istiqomah. Palura titip mudah-mudahan jaga sholat dimanapun kemanapun. Nu paling utama, nu paling pertama, pokok utama wayana masyarakat tidak mungkin kita akan tuntut taruh. Tidak mungkin kita akan berhasil bagaimanapun, tetap kita harus ikuti apa yang diinstruksikan pemerintah. Siap? Jaga protokol kesehatan santri, siap? Wah, tong nyiar-nyiar PO. Kiri tong nyiar-nyiar PO. Namun sama, sahabat punten anu di mana geus aya masalah mah bakal kababawa sare. Wah, kababawa sare. Bos, naon hesena ceng yang master. Anu mau ngapa buka? Pernah ngaji jeung ini di pamanukan. Ini eta meureuna pakai masker hijau pakai maaf ngaji lila teuing kapaehan eta gara-gara ngaji lila mantap gara-gara ngaji lila teuing bisi kapa dan mudah-mudahan urang sehat wah diberi amanat ka sadayana wabil khusus Tanjung Siang itu barudak mari nanti ngaji di Tanjung terus di mana Baranang Siang Baranang Siang enak Pak di Tanjung Siang itu punten Ahlussunnah wal Jamaah dia tuh hampir hilang. Karena rata-rata ajaran di Tanjung Siang itu SMI masing-masing boga bendera masing-masing. Da PR di urang tuh punten PR Ahlussunnah wal Jamaah hese ngahiji. Hese hiji. Padahal mah kontina teh opat sukses tuh urang. Anjeun Nabi kan opat, aya Abu Bakar, aya Umar, aya Utsman, aya Ali, aya nu kahiji saha istrina Siti Khadijah. Ini Tanjung Siang mun hayang sukses aya seperti tadi. Aya 5 mana? Hiji aya pejabat. Moal maju punten PDKM ya, kerjaan ke PDKM. Dan malah tepukuh ya. Jadi kan moal maju ieu masjid lamun teu didukung ku pajak. Rek ka itu rek ieu ge wayahna kudu bebejaga saha? Pejabat. Anu kadua punten
Beunghar. Maksudna nu? Jadi sakumaha aya kahayangna teu didukung kudu beunghar he. Nu beungarna aya. Katilu ajeng awas hiji. Pokoknya hiji. Dua. Tilu. Anu kaopat punten karang karuna anak-anak muda harus dilibatkan. Kemudian di guru mah kolot. Kolot mah tereh. Tereh pae. Dari kolot dari kudu aya aktif budak mau. Ada. Yang kelima aktif sama ibu-ibu. Ya ibu-ibu ya. Aya. Lamun ibu-ibu moal aya kanan. Ayo mikirin hakanan pisan. Ibu-ibu eta mah tara mikiran. Tadi ge nagih eleh. Nah, eleh usaha hadir kadoakeun. 5 ini harus sukses sadayana. Amin. Ya Rabbal alamin. Hiji kita dukung pemerintah kita. Tepuk tangan untuk pemerintah. Kedua, kita dukung anu beungharna mudah-mudahan sing aktif mikirkeun agama jeung dari agama. Tepuk tangan untuk beunghar. Katilu kita doakan ajengan mudah-mudahan bisa bersinergi oge sing panjang umur. Tepuk tangan untuk ajengan. Obat mudah-mudahan ayat generasi di tangan siang itu adalah generasi anak-anak muda. Karena paling geset adalah generasi. Tepuk tangan untuk generasi santri ya. Anu kalima terakhir cingir. Cingir. Allah ibu-ibu mah panggedena oleh fitnah. Tapi walaupun letih mau difungsi. Karena lamun awe cingir hese. Ngorong kunaon? Ngorong kunaon? Rek nyoban ya entog hayang teh noban can. Dicolokna kunaon? Cingir mata ibu mah multifungsi. Alhamdulillah. Ibu-ibu mah aya pengajian bring. Ngaji, dangdutan. Nah, dan berarti ibu-ibu mah kawas buruy. Ibu-ibu masih sana? Buruy. Tapi mual daya ibu-ibu mah hese suksesna. Mata pelantaran itu tepuk tangan buat ibu-ibu anu masak. Tepuk tangan buat ibu ya. Alhamdulillah. Nuhun Bu, mudah-mudahan perjuangan ibu kesana. Mudah-mudahan sing digantian ku kasturi. Amin. Pak, punya Kak ibu-ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu nasib barokah panjang umur. Sing sehat, rezeki nu dikorbankan tina Isra Mi'raj, mudah-mudahan digantosan ku Allah kudu langkung salam langkung barokah. Amin ya rabbal alamin. Sok bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayam kate. Sok kumawi we hayam. Hayam kate. Hayam beureuh. Rek dibawa. Kapasan. Abdi capek. Hayam beureuh. Sabab abdi. Acan dahan. Begitulah, mudah-mudahan berkah sadayana amin. Apunten, karena memang pengajian ini adalah pengajian sampingan sambil rotinan. Karena setelah ini yang menuju ke daerah mana sih? Cimarimping kita ditunggu di Kelurahan. Mudah-mudahan berkah sadayana amin. Apa itu nanti kami berharga? Mudah-mudahan kapal rumah lampu meriah amin. Lampu meriah. Kaki-kaki alhamdulillah. Jadi kaki-kaki alhamdulillah. Di masjid muntah di pikiran kurang reku. Muntah di ayana reki. Jadi muntah ku kurang reku. Muntah di ayana reki. Mudah-mudahan berkah sehat lancar sadayana. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, setulus saya balik ke Allah, mudah-mudahan berkah sadayana amin. Ya Rabbal alamin. Saya mau dengan sangat kepada para santri karena ini insyaallah doa kita didoakan ku santri, mudah-mudahan berkah amin. Doa hadir sadayana saya mau dengan sangat kepada semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Kita khususkan dalam berdoa kita. Siap? Siap? Ya. Mulai dari sekarang. Saya mau dengan sangat kepada semua yang hadir untuk meruntuhkan kepala kita. Tundukkan kepala kita dan baca syahadat satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pejamkan matanya, runtuhkan kepalanya. Sambungkan hati kita kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa perdosaan yang pernah hamba berbuat ya Allah. Ampunilah segala dosa perdosaan yang pernah hamba lakukan ya Allah. Andai ada dosa dalam hidup hamba ya Allah, baik dosa dari lisan hamba dan perilaku hamba ya Allah. Pada kesempatan malam ini dengan berkah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Jangan Engkau halangi keberkahan hidup hamba karena dosa yang belum tertobati ya Allah.
Jangan Engkau halangi kemanfaatan ilmu hamba karena dosa yang belum terobati ya Allah. Dan pada kesempatan malam ini hamba mohon ampunan-Mu ya Allah. Andai hamba lisan pernah salah, tingkah laku hamba pernah salah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Dan berilah keistiqomahan hamba dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Berilah keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Dan yang paling utama dan yang paling pertama ya Allah, andai ada dosa hamba kepada kedua orang tua hamba, sekarang pejamkan mata dan bayangkan raut wajah kedua orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa hamba kepada kedua orang tua hamba ya Allah. Orang tua hamba yang begitu sudah susah payah membiayai hamba ya Allah. 9 bulan lamanya orang tua hamba mengandung hamba ya Allah. Kesulitan kepayahan yang ibu rasakan, apalagi di saat kita terlahir ke muka bumi ini, antara hidup dan mati perjuangan ibu hamba ya Allah. Setelah kita terlahir ke muka bumi ini, perjuangan orang tua kita belum selesai. Perjuangan orang tua kita belum selesai. Dan pada kesempatan ini Allah, andai orang tua hamba masih ada, panjangkan umurnya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Berkahkan rezekinya ya Allah. Sehatkan lahir batinnya ya Allah. Dan berilah kesempatan di sisa umur hamba ini ya Allah, supaya hamba mampu berbakti dan berbuat baik kepada mereka ya Allah. Dan andai orang tua hamba sudah meninggal dunia, lapangkanlah di dalam kuburnya, padamkanlah di dalam kuburnya ya Allah. Dan terimalah segala amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bukalah pintu keberkahan hamba ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu kemanfaatan ilmu hamba ya Allah. Semua pejabat yang ada di Tanjung Siang pada khususnya, panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya, sehatkan lahir batinnya, dan mampukanlah untuk menjaga amanahnya ya Allah. Semua alim ulama yang ada di Tanjung Siang ini ya Allah, panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya ya Allah. Dan siapa saja yang kaya di Tanjung Siang ini ya Allah, berikanlah hartanya untuk berdermawan di jalan agama ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.